Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui nya sareng sim kuring Mang Dede Rajep anu biasa mancen tugas dina acara dongeng ieu. Tos dukikeun ka palih mana pamirsa dongeng nu kamari kakantun teh? Mun tos dukikeun ka eta si Juragan Darta teh nya bade ngahudangkeun nya si Dugle nya anu sare kenehnya tos dukikeun ka palih dinya nya. Aduh pamirsa ya rada sedih oge kitu ya abdi ningal ku kalakuanana Juragan Darta teh kitu ngiring sedih kitu ka Neng Komala ya. Mun atuh pamirsa urang lajekeun deui cenah dina lalakon ieu teh munda. Ieu mah mung cerita kitu nya mugi we sing janten panglipur kalbu pangmeberah kana mana. Brung urang lajengkeun deui. Juragan Darta anu manehanana nyamperkeun ka eta si Mas Diki Perkoso atawa anu disebutkeun si Dugle teh. Dugle. Ya, Dugle. Geura udang ya. Geura udang ieu geus beurang geus lohor. Manulang, geura udang. Geura udang ieu geus beurang. Kalau kasar ari kene wae. Buru geura udang, geura salat anguran ge, geura udang. Sok buru. Kitu eta cek Juragan Darta bari jeung kadengena teh ngagebrak-gebrak eta pantom mobil tah dina waktu harita teh. Atuh eta si Dugle jeung si Manulang oge ngulisik. Udang tah bari gigisik. Duh Juragan, yo saya Juragan ya ketiduran. Oh gancang geura udang sok buru. Yeuh dengekeun Dugle. Ayeuna ieu geus salat lohor nya ieu kuring. Terus maneta mandi heula gancang geura eta salat geura tuang ka ditu eta maneh Dugle terus Manulang geura mandi eta sok geura salat ka ditu. Urang ini teh ka ditu sabab eta kuring hayang neang beja anu kamari tawan yang carita anu kamari. Duh Juragan, saya mah takut Juragan sama si Neng Komala. Jempe batak ulah gujrut. Ulah gujrut. Jadi ayeuna urang ini teh ka ditu teh bawa deui naon we lah beas entong getang beas wadaya kene ngan ke di jalan we urang meuli nya eta keur ngirim ka ditu. Bari jeung pangmelikeun baju eta si Kinanti teh. Eta Manulang gesok kancang geura udang nanti geura kumaha eta mobil. Urang ini teh ka ditu. Kitu eta cek Juragan Darta. Atuh si Manulang oge eta manehna ngulisik gancang udang tah bari jeung sigana rek mandi ting rek naon heula tah dina waktu harita teh da langsung jur turun tah. Duh saya mah Juragan takut Juragan, jadi takut marah gitu eta si Neng Komala teh apan alesan. Jadi alesanna urang ngabedahkeun lauk teh. Ieu mah jadi urang ngabedahkeun lauk di balong di ditu. Kitu eta cek Juragan Darta. Tah si Neng Komala mah manehna teh kuraeun banget teh sedih meureun mikiran eta anu jadi Juragan Darta. Sabab dina poe-poe ieu manehna sok menang init-initan anu teu puguh. Bahkan tila oge pan si Manulang ngomong jeung nyarita ka manehanana tah
Sok purukeun eta manehna teh gancang gerak. Mani urang kesat kesut ini teh. Teu juragan saya teu kudu barang gawe poe ayeuna. Montong bae teu kudu barang gawe. Yang penting mah urang ini teh we ka ditu. Kitu eta cek juragan Darta bari jeung manehanana eta ngagidig. Ngajingjing deui emberna dina waktu harita teh. Hapun kitu oge eta si Dugle tah manehanana. Jadi eta yuk manulang. Jadi urang teh urang hiji deui gitu tadi teh geus sesahat gitu sama si juragan. Terus itu kamu makan dulu terus sembahyang. Saya kita mau itu dulu mau mandi dulu eta manulang. Kitu eta cek si Dugle bari jeung kadengena teh rada harewosan tah sabab sieun meureun kadengieun ku eta Sineng Komala. Katingali Sineng Komala dina waktu harita anu dibarengan kuma Ijah. Katingali na manehanana anu alum nguyung. Tapi eta mah Ijah manehanana ngaberak-berak ka eta Sineng Komala bari jeung kadenge cumarita eta mah Ijah teh. Oh eta Neng geus tong dipikiran wae. Meureun eta si juragan teh ka ditu ka dieu teh meureunat manehna teh pan biasa juragan masuk bisnis gitu. Jeung naon teh doakeun eta ngureugan keneh cing salamet cing hasil dina usahana teh juragan teh. Sareng ieu eta Neng di sawah teh naon teh aya naon teh aya Bang Barna kitu macul di ditu teh. Kitu eta cek mah Ijah. Atuh si Neng teh tadina waktu harita henteu ngajawab ngan saukur katingali manehanana ngaleos ngabengbeos. Teu karunya teuing nya. Cing sabar we eta Neng. Kitu eta cek mah Ijah. Kepanjang anu dicatur henteu loba anu dicaritakeun eta juragan Darta manehanana anu geus katingali di pakaian anu surba bersih. Sabab meureun manehanana dina pamikiranana erek neang beja jeung carita anu kamari geus kasimpen. Kadenge cumarita eta juragan Darta ngomongna rada tarik. Ieu mak. Jadi nanti kuring teh poe teh rek init deui kitu sabab nanti kuring rek panen eta teh di ditu teh. Nyambereun si Dugle jeung si Manulang ye
kaditu deui kitu soalna da panena loba eta teh teu bisa ieu tah lamun misalnya ke aya nu ka dieu eta nu meuli bangsal Mang Duhle bejakeun we kitu aya ditu di tukang anu teh sabaraha 10 kintal nama ngana jelas nama kewe kitu duit nama eta paneuri nya tuh eta juragan eta si Neng komana si Neng Komala aya namanya mah juragan eta teh kitu eta cek juragan Darta bari jeung manehanana culang cileung tah ngomongna teh bener kadengen teh rada tarik ngarah meureun kadengieun tah ku si Neng Komala teh nya eta juragan naon teh kamari teh tadi teh kitu nyikeun teh aya Mang Barna kitu badeng macul eta na teh petakeun eta kumaha ke di anteuran ka ditu ka sawahnya nya eta juragan nya kada ta kumaha ke di etakeun kitu eta cek juragan Darta bari jeung manehanana nyamperkeun ka eta si Neng Komala dina waktu harita mah iya papa teh naon teh rek aya deui keperluan gitu soalna naon teh rek panen teh di ditu di balong ngan meureun balikna rada peuting gitu ngan bisi eta mamah erek ngilu kitu eta cek juragan Darta teh bari jeung dina hate nama manehna teh nyebutkeun aduh cenah kumaha lamun ngilu cenah tapi eta Neng Komala dina waktu harita henteu nemalan ngan saukur katingali paromana anu ngulum anu alum nguyung dina waktu harita teh kabayang gitu lah nya eta juragan atuh geus kitu mah eta juragan Darta pon kitu oge eta si Dugle anu nuturkeun ti tukang katingali ta si Dugle ke pakeana rada bersih kitu bahkan ditempuk ku majah teh rada curiga kitu eta si Dugle pakeana bersih kitu pon kitu ke si Manulang ngan eta mah ijah manehanana henteu ngomong atuh geus kitu mah tius we eta juragan Darta jeung eta si Malulang ngatius kana mobil hardtop anu bodas juragan Darta teh teu loba carita deui tangan sakur sasahat we kitu cenah kamajah teh kacaturkeun di perjalanan juragan Darta anu njebrut nyemprung bari jeung manehanana sasahat
kaeta si Dugle cenah lamun panggih jeung pasar nyimpang heula sabab manehanana erek mang meulikeun eta baju pikeun si Kinanti. Matak di perjalanan si Dugle bari jeung ngaleret ka kenca jeung ka katuhu. Pon kitu oge eta si Manulang. Juragan Darta bari jeung manehna ngalepus udud dah katingali serebungna eta haseup anu pinuh ku rasa kayakinan yen cenah pujaan hate anu ngaran si Kinan geus pasti bakal jadi bebende anu kaopat gitu eta cek Juragan Darta teh. Jeung si gata manehanana ngalamunkeun jeung ngabayang-bayangkeun anu jadi pujaan hatena. Malum juragan anu gede rung-rung ku kahayang meureun dirung-rung ku karindu eta si Dugle anu noel ti tukang ge henteu dipalire. Rek nagoda duh geuning kutega Tuh Juragan, yo lama Juragan pasar teh enggak ketemu Juragan. Juragan, yo pasar teh enggak ketemu Juragan. Gitu. Eta cek si Mas Diki perkosa teh cek si Dugle teh bare jeung noelan terus. Dina waktu harita teh. Atuh eta si Dugle teh manehna nengokeun kana Celina. Juragan, Juragan. Yo pasar teh Juragan enggak ketemu Juragan. Astagfirullahaladzim. Ngalamun ya kuring eta Dugle. Oh atuh bari jeung urat leret maneh teh teangan ka kenca jeung katuhu sia masuk ganggu wae. Gitu. Eta cek Juragan Darta bari jeung manehna ngopekeun jas anu bodas tada katingali aya salacah tah dina letana teh dina bajuna teh. mono itu tibra kancenan impe Tuh, eta Manulang, geus Manulang eta pasar Manulang. Eta pola di dieu. Kitu eta cek si Dugle dina waktu harita atuh reg we eta mobil hartos bodas eureun sisi jalan. Duh Juragan, yo duitna Juragan kitu Juragan buat belanja teh. Ya, itu pasarnya udah ada Juragan. Kitu. Eta cek si Dugle. Juragan Darta oge eta bari jeung kusak-kusak musiwa ngaluarkeun duit tah dina waktu harita teh. Dengikeun ieu nya
dugle jadi nanti ka pasar teh meuli sarung meuli samping keur siaki jeung sinipun kitu oge eta keur sikinan jadi meuli baju keur sikinan anu alus pisan terus sesetel selopna terus etana nanti tiungna nya ngan kade si anu alus tuh juragan ya saya mah apalah itulah juragan untuk bisa juragan pilih yang bagus teh pokoknya mah nu alus ya pokoknya mah tanyakeun keur saukuran sakitu jangkungna sakitu gedena sakitu tanyakeun ka tukang dagangna kan itu gitu eta cek juragan Darta bari jeung manehanana ngasongkeun eta duit ka si Dugle eta jeung maneh eta manulang kaditu antar eta si Dugle ke BCSM barang bawana lah si Dugle saja juraganna sendiri aduh eta atau manulang kan saya nanti berat atau manulang tolong bawakeun ke sebagian etana barangna gitu eta cek si Dugle oge atuh si manulang oge harita juru turun tatina mobil teh manehanana cinggari di eta ka pasar aduh sugan we kitu mudah-mudahan lah eta nu ngaran sikinanti teh daekeun eta ka kuring sabab aduh bener eta kuring teh bisa sare jeung teu puguh pipikiran ieu teh lamun teu pikeun ka eta sikinanti teu jadi milik kuring tah tapi kuring yakin gitu bakal narima teh ka kuring teh sikinante sabab si aki ge da kamari kitu ngan pada manehna daekeun di narima tah kana naon anu kuring dipikeun teh duh kabayang wae ya tetep budak teh gelis-gelis teuing nya kitu eta cek juragan Darta bari jeung manehanana katingali tah ngalamun melong anu kosong dina waktu harita teh tekung silila kulobana eta pikiran jeung ucapan juragan Darta dina jero hatena eta si Dugle manehanana norojol datang katingali rebo ku babawaan tah ku barang beulina naon anu dipesenkeun ku juragan Darta eta ku si Dugle langsung dibeli pun kitu oge tah si manulang tah dina waktu harita teh manehanana rebo oge kitu tah dina kanca jeung katuna teh duh juragan ini juragan apa tulah jadi sama si disuruh si manulang teh katanya cenah kalau yang bagus mah bajunya teh baju yang merah jambu juragan terus ini selop sama tiungnya gitu mahal juragan ini harganya hampir 500.000 juragan ini setel kan bae tong loba pikiran 500.000 terus eta naon eta ye sarung juragan sama ini samping buat si nininya nah gitu terus ini makanan juragan so eta gancang ajerokeun buru urang eta buru ini deui pan rada jauh keneh ka perjalanan teh kitu eta cek juragan Darta siga meureun tah manehanana hayang buru-buru nepi ka nu dituju nah
jalan tanjak kan jeung pudunan geus kaliwatan. Jalan anu taringul ku babatuan oge geus kaliwatan. Waktu anu geus nyirit kaburit sigana geus leuwih ti adan asar mah. Manehanana geus nepi ka jalan anu dataran. Matak dina waktu harita eta Juragan Darta manehanana katingali ngaleguk eta nginum. Pon kitu oge eta si Manulang anu teu leupas dina leungeunna udud. Sabab manehanana sok ngarasakeun capek cenah lamun teu dibarengan ku udud atawa nginum jeung ngopi mah. Dari situ gle oke tah nanyakeun jeung nanyakeun ka Juragan Darta teh. Pon kitu oge eta si Manulang nanyakeun ka Juragan Darta teh. Duh Juragan, saya mah Juragan bener Juragan, kalau ada lagi satu lagi buat saya Juragan, saudaranya atau apanya gitu, itu si Kinan teh, bener saya ke Juragan, teu bisa sare gitu Juragan. Ah, sia mah. we mana mah maka teu bisa sare sagala musul oge eta kuring teu bisa sare mah maneh teh. Pan eta mah geus dijadieun majikan kuring sia teh. Awas montong macam-macam maneh dukle. Yo Juragan moal sih kalau macam-macam mah, cuman yo kalau ada lagi gitu saya mau gitu Juragan. Oh gampang begitu mah. Lah, ini kau bagaimana lah? Sudah, jangan terus-terusan itu berisik itu dugle kau. Gitu, itu cek Manulang. Oh da iya si dugle atuh dayo eta wae. Ngan eta nanti lamun geus nepi eta ka ditunya nanti jadi maneh mah di ditu teh ke kos nyewa gitu. Eta jadi kuring teh kina teh rek diajak ku kuring jalan-jalan eta si Kinan teh jeung KB kitu saki jeung sinini. Maneh mah dugle jeung maneh Manulang kos we di ditu neangan tepat sare. Nya tak kuring kerek init. Kitu eta cek Juragan Darta sasahatna. Duh, Juragan jadi saya enggak akan dibawa. Moal maneh mah moal dibawa. Pokona maneh mah neangan we kosan tempat naon tempat sare di dinya. Tungguan eta kuring ke sadatangna. Kitu eta sasahatna Juragan Darta. Teu fungsi lila tah ku kuntereng ngobrol di perjalanan tah. Eta mobil hartok bodas nepi kanu anu ditujuna. Pamirsa sadayana Juragan Darta anu keur dirundung kurasa pinuh ku kadeudeung jeung ku kacinta. Manehanana lamun ku disebutkeun mah siga pisan budak ngora. Heeh, ABG meureun. Dan dina sapanjang lagu-laguna ge lagu-lagu budak zaman ayeuna. Padahal langit encan poek-poek teuing. Padahal burit encan burit-burit teuing. Tapi meureun eta hate Juragan Darta manehanana ngarasakeun poek dina pikiranana.
tapi bahkan meureun henteu oge. Sabab jalma anu hirupna dianteur ku harta banda pasti seperti itu. Naon anu pikahayang kumanehanana lamun encan ngabukti encan ngajadi pasti bakal jadi pikiran. Juragan harta anu turun pangheulana dituturkeun ku eta si Dugle anu rebo ku babawaan. Tingali tah manehanana anu celana bodas, baju bodas, pon eta kameja ge anu bodas. Anu sok biasa kitu manehanana teh makelaken kumaha we lah eta juragan anu lainna. Meureun geus disebutkeun cenah cek manehanana teh geus cunuk cenah kana waktu ningang kana mangsa cenah geus kauntun tipung cenah katabang peas laksana cenah yen nepi ka lembur ciluhur teh. Batak atuh eta juragan harta manehanana langsung ngagidik nyamperkeun ka imahna eta si Nini jeung si Aki. Assalamualaikum. 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 Kitu eta cek juragan harta. Atuh dituturkeun oge taku sora si Dugle ta nyebutkeun assalamualaikum bari jeung cad eta babawaanana disimpen dina bale-bale atawa dina tepas. Duh, juragan berat juragan ini teh. Oh, baik atuh berat mah simpen lah tadinya. Taman ulang sok simpen di dinya. Kadenge di jero aya anu nemalan. Halah, waalaikumsalam. Kitu eta cek si Aki. Si Aki manehanana geus ngarasakeun teh heran deui. Sabab manehanana ge rada nunungguan ka eta juragan harta teh. Atuh gancang muka eta panto dina waktu harita teh. Alah geuning eta juragan, sok eta juragan kalebet juragan. Eta nanti den sok aden kalebet gitu. Eta cek si Aki ka si Manulang meureun jeung ka si Dugle meureun nyebut si Aden teh. Duh, ya saya mah bukan si Aden, ini apa tuh si Dugle eta di perkoso saya mah. Nya sok atuh eta wios eta. Aki nyebut Aden eta apa nyebut Aden sok Aden kalebet den eta. Gitu. Eta cek si Aki oke. Duh, ini ke saya ke apa tuh disuruh ini sama si juragan gitu bawa ini beli ini gitu tadi di jalan. Alah. Padahal kan bae eta kujang tong ngarepotkeun sagala. Dan nonton no kamar ya kene gitu. Henteu aing ngarepotkeun makingan bieu we gitu ya bubuhan sakalian ngaliwat gitu. Eta ka mana ta si Nini eta si nate si kinante ta ki. Duh, eta nante tadi teh si kinante nuturkeun eta mah kitu nuturkeun ini nata ka biasa ka kebon gitu. Ngan sakedeng deui sigana manjurakan eta anjeunna teh tongkap. Kitu. Eta cek si Aki. Bari jeung eta si Aki manehna ngareret ka tukang. Heeh. Encan katingali mall datang tah si Nini teh. Nyata sakedap deui sigana mata juragan sok ata kalebet heula ta. Juragan atuh Eta man eta Dugle bawa eta ka jero sok eta na bawaanana. Atuh geus tuh mah eta si Dugle jeung si Manulang oge eta langsung mawa ka jero tah heueuh. Lah, ini juragan saya
di luar sajalah, ini juga saja yang dimasukkan ke dalam intunya. Apa ini barang-barangnya? Soalnya saya ini gerah juragan. Atuh geus eta mah. Mane matu dak di ditu dina mobil tungguan atuh eta manulang. Gitu. Eta cek juragan Darta. Da si manulang mah dina waktu harita bener katinggalan teh ngaleot tah. Alah, apa yang we si manulang tah nanti mana nama si kanu tepati panuju gitu Kak si juragan Darta teh cok sieun comel we tah. Bebeja deui Kak ceneng komala seperti nunggeus gitu. Ah, tapi meureun moal meureun. Gitu tukang dongeng lah kita sok sieun gitu pikiran gitu kasih manulang sok sieun comel soalna katingali kita tadi ke rada kurang panuju gitu. Alah si manulang tugas gitu mata cek si Lila torojol eta sini nih tah. Juragan Darta kuningali norojolana teh sini ini anu dituturkeun ku teh sikinan manehanana henteu ngiceup. Sabab eta ningali sikinan anu ditiung ku samping. Katingali teh dina pipina tapak bisa coreungit meureun. Aduh, karunya teuing. Eta budak gelis nanti kukurubutan kanu bala. Cocoreungit deui. Aduh. Mesti ngagung. Gitu. Eta cek juragan Darta teh parejeung lah lamun si manol si eta mah meureun si Dukle mah kumetap meureun. Aduh, pamirsa sadayana. Ya geuning waktosna ya nutos katinggalan teh nyekapan deui ya. Aduh, pamirsa sadayana. Mohon urang dugikeun heula kapalih dieu ya dongeng juragan Darta teh anu kaopat nya mohon nya ieu teh nya mohon nya. Mohon Mang Dede Rajet ya sanes kirang sono ya mung waktosna ya anu tos teh nyekapan ya. Mohon atuh pamirsa urang dugikeun kapalih dieu heula dongeng lalakonna juragan Darta teh. Mang Dede ngaturkeun nuhun pisan ka sadayana anu tos ngiring ngarojong kana acara dongeng ieu. Mun diantos cenah subkiberna cenah kitu tah dongeng juragan Darta teh supados aya dongeng-dongeng anu sanes cenah tah. Mohon atuh amit mundur amit mungkur hatur nuhun pisan ka sadayana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permios.